enjing pamirsa, tepang deui sareng simkuring Gracia Larut dina acara Warta Kilas. Dina waktos ieu simkuring bari ngadugikeun hiji warta ngeunaan sumebarna virus corona. Pamirsa, akhir tahun 2018 di Wuhan, Cina, aya virus anyar anu loba nyebabkeun manusa-manusa masyarakat di dunia, terutamina ti Cina ngantunkeun. Proses panalung tikang di laboratorium nyatakeun yen virus corona disebabkeun tina pasar lauk di pasar Wuhan, Cina. Faktor utamina nyaeta tina sato, nyaeta kalong, anu di Cina dijadikeun tuangan sadidinten masyarakat Cina. Loba korban jiwa ku ieu virus kacatet kirang langkung parantos kainfeksi 132 juta jiwa di sakuliah dunia ieu. Danget ayeuna di Indonesia tos ngahangkungan angka 1 juta kasus positif corona. Kacatet 1,3 juta jalma tos cager, tapi aya 6.000 kasus baru jalma nu ngantunkeun ku sabab ieu virus. Kulantaran kitu, pamarentah Indonesia tos nerapkeun sababaraha kabijaksanaan nu kudu dilaksanakeun ku masyarakat pikeun nyegah sumebarna ieu virus. Di antarana nyaeta PSBB atawa pembatasan sosial berskala besar. Nu ngawitan dinten ieu kaping 10 April 2020 dilaksanakeun di Jakarta. Ku kituna, hayu urang babarengan nyegah sumebarna virus corona ieu ku jalan. Di antarana sering ngumbal ngeun make sabun, jaga jarak, ulah ngayakeun kumpul-kumpul, sareng make masker pami kaluar ti imah. Warta anu saya nyaeta ayeuna proses vaksinasi nuju dilaksanakeun. Sanaos kitu, masyarakat Indonesia kedah ngajaga kasihatan nyalira saageng mungkin. Janten dipiharep jumlah kasus COVID-19 bakal gancang ngirangan sareng pandemi ieu bakal rengse telami. Mung sakitu nu tiasa ku simkuring sampekeun, tepang deui dina acara salajengna. Hatur nuhun, wilujeng enjing.